Kadio, 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 kadio. Heuh. Wah, asa aya ya kopi ya. Goblok teh. Aing kabere cai. Tatanen aing bangkar dia mah. Tah, kieu ari keur musim cai teh. Butuh. Giliran aing eueuh dijarapolkeun, giliran aing aya mah tawaran aing da saha nu nyekel kawasan itu ku aing kudu tungguan ieu mah keun bikin beresna. Pusing aing mikir juga. Aing kok dipendekan keun. Anjir teh. Ku sagala rupa ku aing. Sing karekep ku aing mah. Giliran eueuh aing. Ayo nama kaditu lancar aing di ditu pan istilahna mah kaboyor banyak dibareakeun kaditu teh aing da apal pasti teh tukang ngabedakeun teh juga aing teh lah aing mah kono rasakeun ku aing mah sae manehna aya koy wah anjir jiga aya si wawan itu keun ku aing teh kadio Sawah garing balong eueuh caian ieu. Balong di sana. Mana butuh cai. Aya si bewok gitu. Kumaha carana nya butuh cai euy. Aduh. Aduh. Geus kurit. Mana aya si bewok ieu. Mana butuh cai. Kumaha ieu? Tegera mantau gatunya geus magrib je ngajadog gue di nungguan cai ya sana masih bewok malam-malam kopi euy. Wah asa aya ya kopi ya aing bere kopi teh sia guys ya sugan we kopi ngom beunang da geus burit ngajadog gue di sawah piraku lah. Aya naon paman? aing teh euy setiap aing eueuh ieu teh sok anu ngabocorkeun panyaho aing tuh alauk aing bisa paraeh lamun ieu nepikeun kali aing ngajebolkeun wae teh Pun paralun paman kurang mah henteu teu ngabedakeun kurang mah tuh pos sawah ge negara ini erek sayan. oh ayeuna maneh henteu masaha atuh pan salean ti maneh jeung sinden meureun di dieu teh Meureunan si enden paman dasar budak ngora rada bedegong rada wanian. Justru ka dieu teh paman supaya pangabutuh urang teh tuh sawah negara deui atuh menta sajamah. wae ngan ari jeung urang mah istilahna mah asal ngarti wae ka urang mah da urang mah moal koret ari di dinya ngarti mah ka urang sabab kan anu boga kawasan ini teh urang mata lamun maneh ngarti meureun urang ngarti deui daripada ngeunah wae sok wae Paman aduh tenang aya lah tenang paman tenang paman kopi mah tenang tuh paman berarti kitu maneh beul ka aing percaya tah lamun kitu mah ku aing sok tah kopina ieu ku aing dibedahkeun nah ayeuna ku aing dibedahkeun na maneh sebenarnya seperti ka aing tuh kan maneh ngareuna aing ngareuna sok aya we kopi mah alhamdulillah